dilalah anu paling akurat, anu paling efektif gitu ya. Pan kalam di luar macantang keur sanes ka penak, keur urang teu ka penak. Nu sanes tiasa maca kalam di tempat anu urang mah teu tiasa maca. Ngan lamun di bumi sewang-sewangan efektif eta teh kalam. Salaresna teh. Kuncina di mana? Kuncina teh awali heula ku doktrin ya, ku margi materialisme tos puluhan tahun didoktrinkeun kana akal urang sehingga urangnya kudu ngadoktrin maneh meureun ya. Ai materialisme mah didoktrin teh ku batur meureun, ai tauhid mah kudu ngadoktrinkeun maneh gitu. Doktrin kahiji nu kada dihadirkeun naon? Di alam dunia dina kahirupan hirup kumbuhna makhluk nu diciptakeun ku pangeran teu aya hiji oge kajadian nu sifatna kabeneran teu aya. Sadayana ge aya tulisan di ditu nah gitu. Sadayana oge eta kajadian teh dijadikeun ku kudrat sareng iradat anjeunna. Doktrin geunna eta gitu. Tah sehingga ningali sagala rupiah teh ku kacamata eta urang teh budak ceurik diceurikeun teh ku Allah. Pamajikan baeud dibaeudkeun teh ku Allah, duit disamporetkeun teh ku Allah gitu kan eta teh ya. Sadaya teh tingali heula ku eta gitu. Margi pami urang masih keneh nyesakeun cara pandang anu dasarna tina filsafat materi, jadi peluang setan kerasup kana hati urang gitu. Tak kada ditutup. Cara pandang nu sumberna sanes tauhid kudu ngawitan dipiceun eta teh. Pan kamari mah ningali budak ceurik teh dipelajari teh asbabna nya ku urang teh nya. Hayang jajan teh eta mah asbab gitu. Hareeng teh pan jadi ogo eta mah asbab. Tapi lamun dicuk-curug sumberna ku Allah dihareengkeun teh. Ku Allah diceurikeunana budak teh kitu eta teh. Tah lamun tos kitu cara pandangna we pilarian naon dilalahna gitu. Ieu kalamuloh budak ceurik dilalah keur urangna teh naon gitu. Tah dina lawa mah eta teh aya nyel budak ceurik teh. Tamun kamari mah nyel teh sok dibangbalerkeun. Tah ayeuna mah umat lo dibangbalerkeun. Nyel eta teh udah gitu ku akal. Kodok naon nyel eta teh. Nabet aya rasa teu ngeunah ngadenge budak ceurik teh. Nabet aya rasa teu ngeunah ningali pamajikan baeud teh. Itu eta teh. Kodok nepikeun ka penak gitu eta teh. Oh, udah prinsipna pasti aya keneh perkara anu teu acan katauhidkeun. Nyal eta teh judulna teh nyal, ari bentukna mah seueur pisan gitu. Ngan orang Sunda menyebutna teh nyal kitu eta teh. Tah nyal teh pon rupa-rupa nyal teh nya. Tah sakur-sakur anu sifatna nyal. Tah eta teh pan berarti nuduhkeun aya ruang dina lawa mah nu teu acan katauhidkeun. Teu acan nampi kana takdir eta teh gitu. Ari rasa basariah mah benten deui nya sareng lawa mah ya, benten deui basariah sareng lawa mah. Ningali teu aya nu jalmi nu ningali budak ceurik teh make jeung bunga teu aya, pasti teu raos. Da eta mah basariah. Ngan nyalna eta teh nu kada ditewak teh. Nyalna teh kada ditewak. Margi naon? Da ieu teh lain kabeneran budak ceurik teh diceurikeun ku Gusti Allah aya dilalah cokoteun keur urang. Da ieu pamajikan baeud teh lain baeud sorangan ieu tadi baeudkeun ku Gusti Allah. Ai sababiahna mah kitu nya. Gara-gara hayang ieu teh dicumponan, gara-gara minyak mahal urang teu meulikeun misal. Di sababiahna mah tiasa naon wae gitu nya. Ngan urang macana kitu nya. Macana teh kada ieu dilalah keur urang teh naon gitu. Tamatak ulah milarian dilalah di luar gitu. Dasararesna mah dilalah nu akurat keur urang mah di imah. Salaresna teh gitu. Anu apaleun kaleuwihan kakurangan urang teh pamajikan urang jeung budak urang. Nu apaleun kagorengan jeung kahadean urang teh pamajikan urang jeung budak urang. Jadi di mana Gusti Allah nyimpen kalam kana hate pamajikan, reaksina teh jadi baeud, diterjemahkeun baeudna teh ku data apaleun kana kagorengan urang jeung kakurangan urang. Pan dilalahna teh canakeun urang eta teh. Da dulur sakayakina nu panggih di tempat ngaji mah cantang tu apaleun kagorengan urang. Cantang tu apaleun kelemahan urang, tapi anak pamajikan mah eta teh apaleun pisan. Naon kakurangan urang, naon kagorengan urang. Mata lamun rek naroskeun beresaneun bersihaneun
ulah keluar tanyakeun ka pamajikan da apaleun pamajikan cik ari beresaneun abdi naon loba si pamajikan kan gitunya eta teh da naroskeun ka babaturan ngaji mah teuing kamu mah geus hade cek batur sok taroskeun ka pamajikan cik ari beresaneun bersihaneun akang naon wah loba nyebutkeun lagi hese cenah kan kitu teh tah matak pamimilarian dilalah keur urang pribadi mah teu kedah tebih-tebih keluar sarasana teh untuk make tebih-tebih ka makom karomat gitunya misalnya teh ka eyang nyun dituduhkeun beresan bersihan pamajikan tanya gitu naon ai beresan jeung bersihan urang tah Gusti Allah teh sok sering ngahurungkeun kalam di istri urang ngahurungkeun kalam di murang kali urang ngarah terjemahanna akurat terjemahan tina sifat kalamna teh dalamun misalnya dihurungkeun di batur mah cantang tos akurat gitu cantang tos dilalahna keur urang deh gitu tapi pami kalam dihurungkeun ngalangkungan anak jeung pamajikan urang dilalahna teh tangtos keur urang eta teh kitu kamatak kahartos ayeuna urang bade saberes na perang mulhimah teh tos majeng kana baldahnya tapan ayeuna teh usaha menuju ngeureuyeuh penetrasi teh di Korea ayeuna teh nya matak di warang taklim di warang siar pan syaratna teh kedah kapastikeun sakinah gitu syaratna teh tah milarian dilalah di rumah tanggi tim istri sareng tim murang kali ieu teh berefek gitu karena sumpingna anugerah ti pangeran nu disebat sakinah gitu. Jadi sakinah teh buruh eta teh. Buruh tina urang milarian dilalah di rumah tangga gitu. Urang teh milarian dilalah teh di rumah tangga gitu eta teh. Milarian dilalah ti istri, milarian dilalah ti murang kali gitu. Ta efek tina urang milarian dilalah di rumah tanggi akhirna Allah maparin anugerah nu disebat sakinah. Anu ku Rasulullah mah digambarkeun teh ku kalimat baiti jannati gitu eta teh. Ta hiji eta. Terus muka 2. Di rumah tanggi tata aturan berbenten sareng dina diri pribadi gitu benten eta teh aya rumus khusus di rumah tanggi mah gitu ki rumus khusus nanti maksudna teh seperti lah aya ungkapan kamu mari ngobrolan batur mending ngeunaheun kadengena teh gitu di ruang tamu bikeun ka 2 jam teh mending ngeunaheun ai ngajawab pertanyaan urang meni bari heuai wae cik pamajikan teh gitu ya eta teh siga kitu lah contohna teh salakina teh ngaulang dikitukeun teh heuh nanya gitu teuing dan nempo maneh mah teu semangat gitu tah siga kitu lah contohna teh tah kan ieu teh sarasna mah aya dilalah candakeun ya kadahna mah dikodok nu kitu teh ta kumargi salami ieu panginten urang teu acan ngalebetkeun tauhid kana hawa nu kena bakal ngancik jadi rasa gitu ya kadang nu kitu teh abei urang teh kitu nya padahal mah sarasna eta teh aya dilalah candakeun pami istri urang nyarios kitu teh dipikiran heuh nanya gitu cik urang teh da urang teh ngarti nah da mun nempo beungeut batur mah semangat gitu ai maneh nanya nempo beungeut lagi soreang urang teh kunaon nya gitu tah siga kitu seueur teh di rumah tangga teh nu kitu dugikeun ka aya nu ngeluh ibu-ibu teh ka apa mah kitu Pak abdi teh nuju teu damang cenah Pak teu ditanya-tanya acan cenah ku salaki teh aya WA di grup gitu si bapak anu teu damang punten pangaloyadkeun urang giru cenah salaki abdi teh meuli kalapa hejo meuli bubur ari abdi geuring mah teu ditanya-tanya acan cenah teh kunaon teuing cik abdi teh kitu ya teuing maksudna teh dan nu apal teh duaan eta teh nu apal teh kadang teh duaan nah bertanya ka urang cek urang teh urang mah teu apal maksudna ki eta teh kan warna ya eta teh warna rumah tangga eta teh ta warna rumah tangga teh meunang nyieun duaan sanes meunang nyieun salaki sanes meunang nyieun pamajikan warna nu tercipta di rumah tangga eta teh hasil karya berdua eta teh rek warna halus rek warna goreng meunang nyieun duaan teh lamun warnana goreng kagorengan teh meunang nyieun duaan lamun warnana halus da halus teh meunang nyieun duaan tah salami ieu mah pan teu nyambung eta teh lamun goreng silih teu meuleuheun pan maneh ieu teh naon maneh pan gitu siga budak ogo nurun ti maneh pan gitu teh padahal mah sarasana teu da duaan rek kagorengan meunang nyieun duaan rek kahadean ge meunang nyieun duaan di rumah tanggi mah kieu maksudna duaan teh siga urang misalnya teu raos ieu ku babaturan tara dugikeun ka disimpen eta teh tiasa dipegatkeun yang geus lah si eta mah emang kitu ka pamajikan teh tiasa eta teh ta eta bentenna hukum di rumah tangga teh ningali pasakanana kecewanya urang teh teu dicaritakeun disimpen ku urang teh
ningali sarena calangap gitu aing resep simpan eta teh gitu nya. Pokona mah sakur-sakur nu urang kecewa teh disimpen teu diobrolkeun. Ta terakumulasi eta teh, terakumulasi gitu eta teh. Kekecewaan gitu ya. Ketidaksetujuan gitu. Teresep teh kudu diobrolkeun teh kasimpen. Daek teu daek berumah tangga teh nganggo si simpenan eta gitu. Pamajikan ningali salakina sarua gitu. Sare deui kan teu wani ngomong mah simpan kumanehna teh gitu kan. Kamari ngusup, ayeuna ngusup deui wae simpan eta teh. Tah jadi rumah tangga teh dibangun teh ku silih teu meuleuhkeun tina kekecewaan gitu eta teh. Da di rumah tangga mah kitu. Wah, apa sok ngajarkeun ka barudak ku kalimat nu sederhana. Hukum rumah tangga mah take and give. Sakumaha urang bisa nyokot, sakitu urang teh hayang mere gitu. Urang teh bungah ningali salah sahiji perilaku istri urang dina perkara naon eta teh kasimpen hiji mangsa urang ge hayang ngabungahkeun ku cara kitu. Tapi lamun urang nyimpen kecewa ku pamajikan sami hiji mangsa urang hayang males gitu. Jeung batur mah teu kitu eta teh. Tapi jeung istri mah replek kitu da ieu mah tata aturan anu tercipta ngalangkungan akad tikah gitu. Tisaprak aya akad tikah kitu sote matak lamun saacan rumah tangga mah kalakuan teh kumaha, saatos rumah tangga mah jadi kieu. Tah eta teh pengaruh tina akad tikah. Kedahna mah sate acan rumah tangga teh kieu, geus rumah tangga teh kudu jadi leuwih alus kedahna teh. Lamun rumah tangga nganggo dasar ilmu tauhid mah pan fenomena nu aya mah tibalik. Saacan rumah tangga mah siga balalager, nah ari geus rumah tangga pan kitu nya. Tat ieu teh tibalik dasar resna mah beukit lila babarengan teh beuki ngagedean kanya teh. Beuki lila babarengan teh beuki ngagedean rasa cinta teh kitu. Beuki lila babarengan teh beuki ngagedean rasa deudeuh teh kitu eta teh. Lamun da dasar rumah tanggina leres gitu. Tapi lamun da dasar rumah tanggina lepat, laas. Modal rasa cinta nu dibangun di awal teh laas ku waktos gitu. Laas ku waktos matak seueur anu akhirna gaduh pamadegan sigana kudu ganti pamajikan gitu ya. Atanapi nah pamajikan si itu mah harusnya pamajikan urang nuhun si itu jeung salakina. Urang-urang jeung pamajikan urang tak paling teu kenging eta teh. Siga tempo geus si ibu itu. Si ibu itu mau percaya kana kamu tak paling teu kenging eta teh. Nyiros kitu naon sababna? Da meunang duaan eta teh. Jadi teu tiasa urang nyontokeun ka istri nu sanes paling teu kenging eta. Pan pamajikan urang kitu teh dikitukeun teh ku urang. Pan pamajikan urang kieu teh dikieukeun teh ku urang. Dikitukeun ku urang ari geus kitu ku urang dituduhkeun ka batur. Tempo geus si ibu itu kamu memiliki pan kieu teh ku maneh ceuk pamajikan urang teh pan kitu. Naon margina hukum take and give teh di rumah tangga mah eta teh paling teu kenging teh teh. Naon ngabandingkeun istri urang sareng istri batur teh. Naon margina da istri urang kalakuanna jadi kitu teh pan urangna kitu. Pamajikan urang jadi kieu teh pan urang na kieu gitu maksudna teh. Tah sok awitan supados dilalah nu diperyogikan ku urang teh saenggana kacana. Kumaha cara ngawitanna teh? Awitan da kuncina mah di pameget. Kuncina mah di pameget. Sanes di istri. Da istri mah teu pira tulang rusuk, lamun gular goler teu napal dina dada teh eueuh hargaan. Pan kitu ya. Tada kuncina mah dina jasad nu sampurna di pameget kuncina teh kumaha? Kuncina nu kedah dicepeng teh da gampil ragragkeun heula ego sakitu eta. Ragrageun heula ego teh sanes eleh ngelehan gitu. Non sebabna mun teu ngelehan ieu moal tercipta gitu. Lamun urang teu nyontohan pamajikan moal nuturkeun. Akhirna urang nyontohan heula ngaragrageun ego. Minta hampura salila ieu can jadi imam nu bener gitu nya. Padahal mah nyaho nu bakal ditanya di akhirat teh urang. Da kamu mah asal taat geus we lah jaminanna ge sorga. Pan urang mah can tangtu kitu batak bantuan urang. Bantuan urang da jadi salaki teh teu gampang gitu jadi salaki teh. Kamu mah asal daek nuturkeun lah kitu siga contoh Siti Asiyah kan salakina teh Firaun asal taat we ka Firaun pikeun ka jadi penghulu wanita di sorga gitu. Tah kamu teh salamet cilakana teh mah urang. Urang cilaka ka buah cilaka, meureun urang salamet ka buah salamet. Hampura lamun salila ieu kan gitu nya.
bisi aya nu teu kasadari ku urang, bisi aya nu refleks teh dilakukeun ku urang, cik pernah nyeri hate ku urang dina lebah naon wae, cik ari keheul ka urang dina perkara naon wae, kitu tong asa-asa da urang moal naon gitu, da urang hayang salamet gitu, sok sieun ka nyeri kamu jadi kudu ditanggung ku urang ke di yaumul mizan teh gitu, ragrageun heula eta teh, tah tos dipancing gitu mah buru eta si istri teh nyarioskeun ka teu panujuan-panujuanna, da dina saksiah masalah bener, pami dina sakinah mah halus goreng, salah bener itu terus kaliwatan gitu. Pan salah bener mah keur ngaji sewang-sewangan saja rumah tangga teh apa salah bener. Nah hiji we di rumah tangga terus ane salah bener deui, terus halus goreng eta mah. Da benerna mah atos ngan goreng gitu. Kan berbicara sanes berbicara salah bener deui di dieu mah gitu. Terus berbicara halus goreng. Tadi awitan we eta teh, diawitan nyarioskeun tah terus jadi silih tungtun. Matakna aya ngeuyeuk sireuh cenanya istilah syariat Sundana teh. Tah maksudna ngeuyeuk sireuh teh kitu supados tiasa ngabangun rumah tangga anu dilebetna teh pinuh ku dilalah ti pangeran. Anu dilalahna teh teu waleh kacandak sehingga akhirna Gusti Allah muruhan ku rasa sakinah mawadah warahmah gitu tah maksudna teh. Tak kitu eta teh take and give di rumah tangga mah gitu. Jadi siga ningali masakna resep kitunya urang teh, ningali cara nyeuseuna resep, ningali cara ngurus budakna resep, ningali bermasyarakatna resep ka pamajikan teh urang teh gitu. Da urang oge refleks teh hayang migawe perkara nu pamajikan urang resepeun kitu eta teh. Da refleks kitu di rumah tangga mah kitu. Tapi lamun misalnya ningali ina ngewani urang lagi refleks di sami kitu eta teh. Sami kitu kita eta teh. Tah hiji eta nu kedah ka hartos terus nu kadua. Rumah tangga mah kumaha lawan main gitu. Kumaha lawan main rumah tangga mah. Jadi teu tiasa warna salakina wungkul gitu. Berarti itu mah ego kacida. Kan aya teh rumah tangga teh warna salakina di imahna teh. Teu aya sentuhan istri gitu. Di ruang tamu samurai gitu nya. Di kamar bedog gitu toh. Imah lalaki gitu nya, gitu lain rumah tangga ya gitu maksudnya teh. Berarti itu warna dominan, warna salakina. Kabayang kasiksa pamajikana ya itu merdeka gitu ngerek nyimpen kembang naon kembang itulah gitu kan hayang teh bedil di dinya teh kan kudu mau nu kita teu tiasa kitu da kudu diwarnaan kuduan kan rumah tangga mah kudu diwarnaan kuduan tah matak warnana teh warna duaan gitu matak deudeuh teuing lamun aya rumah tangga nu warnana dominan lalaki gitu. Berarti si istri teh taat sorga jaminan mah ngan nyeri saira rumah tangga teh nyeri gitu tara manggih bagja gitu teh kapaksa we gitu nuturkeun salakina teh tah mata kada diragrageun ego teh kitu maksudna teh supados warna nu tercipta teh meunang duaan gitu eta teh kan aya warna nu dominan carogena aya warna dominan istrina gitu ya eta teh dan nu saena mah meunang duaan warnana teh rek kitu na rek ieu na teh meunang duaan gitu tah eta teh henteu abong-abong urang salakina jadi warna urang teu da kumaha lawan main gitu tah pahami rumah tangga teh aya take and give teh gitu tah jadi warna rumah tangga nya kumaha lawan mainna gitu salakina kieu pamajikana kieu warnana jadi kieu gitu maksudna teh tah janten pahami seueur eta teh rumah tangga anu dadasarna teh tina akumulasi kekecewaan seueur eta teh kumargi memang teu acan aya ikhtiar ngeuyeuk sireuh teh nya gitu aya ngeuyeuk sireuh kalaka pasea sebetulnya berarti teu ngarti ieu mah ngeuyeuk sireuh pasea mah puguh ngeuyeuk sireuh teh keur meresan kalaka keur janten pasea gitu tah eta meureun nu kedah kahartos dilalah dina lapis kadua gitu ya dilalah dina lapis kadua mah salaresna teh seueur candakeuna teh ti bumi ti istri sareng ti murang kali teu kedah capek-capek teu kedah tebih-tebih milarian dilalah kaluar da dilalah dina lapis hate kadua mah seueur nanti dititipkeun atanapi disimpen kalam nanti dina hate pamajikan urang sareng dina hate budak urang gitu eta candakeun urang
dugikeun ka tiasa kebangun, dugikeun ka katampi we anugrah sakinah nembe we tiasa majeng kana Korea gitu. Nu penting mah aya progres gitu ya. Sanes berarti kudah katampi heula sakinah nembe engke Korea sanes penting mah kahartos on progress gitu. Ieu teh nuju majeng kana beberes rumah tanggi, mudah-mudahan ke katampi anugerah sakinah. Ngawitan siar gitu. Ketiga tos gaduh progres ngawitan siarkeun we da dipasikeun iraha-irahana dipasikeun sakinah mah eta mah nya kumaha kersana anjeunna we meureun gitu tah. Bengse janten tilem dina hate lapis kahiji mah tadi pastikeun udag cerak kodok mun aya keneh rasa kabita kana perkara dunia pami dina hate lapis kadua mah candak dilalah teh ti istri sareng ti murang kali gitu sok awitan margi salami ieu apa nguping teh hampir rata-rata kaganjel masalah teh di dinya gitu tos nyesakeun tradisi we hungkul rumah tangga teh salaki purah nyiar duit pamajikan purah ngurus imah tos we sakit teu aya rasaan lebar gitu dalamun di dieuna wae geus kawas sorga di dituna mah 7.000 kali lipat lamun di dieuna wae rumah tangga teh geus kawas neraka di dituna ge 7.000 kali lipat gitu maksudna teh sok bangun da bakal tiasa dugikeun ka kawas sorga gitu bumi teh betahna tentremna bagjana cicing di bumi teh siga di sorga gitu matak lagu geletuk maut istrina lagu geletuk maut pamajikanna teh di dituna mah 7.000 kali lipat gitu tapi lamun rumah tanggana karos jika neraka dina geletuk maut teh sami 7.000 kali lipat gitu eta teh taseur nu buntu dina rarasan ieu teh sehingga teu tiasa majeng kana Korea gitu margi dina sakinahna henteu kunjung menakan format anu tiasa janten on progress ka dituna teh gitu tengse tah tapi karena lapis hate katilu mulhimah pamiroh nama roh jasmani di dinya teh aya fasilitas sifat sama sareng basor anu ta'alukna teh paranti idrok gitu jadi tina lalakon malikeun orientasi lapis kahiji tina lalakon mendakan dilalah gitunya ngawitan aya takjub gitu eta teh matak di dieu urang kedah ngawirid hamdalah di dieu urang takbir kan naon margina tos ngawitan aya ketakjuban gitu mun tiba heula nya euy nyaho ilmu tauhid teh moal awet rajet meureun gitu mun tiba heula ngaji tauhid teh meureun moal sasar mun tiba heula ngaji tauhid teh meureun moal ngarumpak sarean tah tos sae ungkapan gitu teh berarti anjeunna tos mendakan gitu tos mendakan eta teh dilalah pangeran berarti anjeunna tos terangeun nu dimaksa dilalah teh naon dilalah tina sifat kalam teh naon margina tos ngabuktoskeun rumah tanggana dugieun ka sakinah sora pamajikanna jadi pituduhan gitu nya beresan bersihanin manehanana terus dianggo eta teh tah lagu ka dieu teh tos ngawitan takbir gitu eta teh takjub ku kapangeranan Gusti Allah teh make jasa psikologi wah eta mah mahal geuning ku tauhid mah beres pan ayeuna mah sur atuh rumah tanggi nu akhirna merugikeun pihak katilunya sur ayeuna mah da mengalami kebuntuan gitu matakna apa mah mencatat tina kasus-kasus barudak teh sapertos kieu contohna teh aya istri anu abot upami kedah ngaladenan carogena dina urusan sapatemon gitu ya wah cepatnya berarti parah tuh ieu mah gitu aya kalana istrina tos alim ngaladenan aya kalana caroge tos tidak tertarik wah berarti mah tos parah tuh kondisina pami kitu mah gitu da ai saur dasar hukum nu laresna mah istri nu soleh teh istri anu nalika carogena ningali teh selalu aya kecenderungan ka istrina jadi bogoh wae resep wae gitu tah hayang dedekitan wae gitu tah maksudna teh nu laresna gambar rumah tangga mata ukuran parahna mah upami istri tos hoream ngaladenan caroge oge tos tidak begitu tertarik deui ka istrina akhirnya kemunculan pihak ketiga dina makna setan teh jadi agung peluangna teh gitu tos parah eta teh kategorina teh pami istri tos alim ngaladenan carogena pami carogena tos ngawitan tidak tertarik karena keayaan istrina itu tos parah berarti akumulasi kekecewaanna berarti tos overload eta mah kedah saenggalna teh kedah saenggalna dibuyarkeun ku ngeyeuk seureut kitu tah mun tos dugikeun ka tahap eta mah margi pami tos dugikeun ka tahap eta wah rentan setan lebet gitu
soalnya non ekspresi tina kebahagiaan berumah tangga teh justru tina berhubungan seks eta teh puncak-puncakna silih tamplokeun kanya puncak-puncakna silih tamplokeun kacinta gitunya pan justru di dinya tah justru eta napisan anu buntu wah harus berarti mah parah gitu pamitos gitu mah akhirnya marak perselingkuhan gitu ya rek di pihak istrina rek di pihak carogena marak perselingkuhan gara-gara gitu sesirna mah gitu eta teh tapi dijuti awal mah kumaha gitu ka hartos hukum berumah tangga gitu eta teh